Ngami abdi Dede Hanita bade ngaoskeun biantara Maulid Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ibroza hakikatihil Muhammadiyah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji nu jadi pamatri nu nganci kana ati, puja nu samaramba dina baya ieu sadaya kagungan Allah azza wa jalla. Rahmat sinareng salam muga tetep ngocor ka junjungan panutan alam sosok suri tuladan buktosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina kasempatan ieu hayu urang sami-sami ningkatkeun kualitas iman sareng takwa ku ngalangkungan acara mieling Maulid Nabi. Iman sareng takwa mangrupa hiji cara pikeun nimbulkeun rasa mahabbah ka Allah Subhanahu wa taala sarta micinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina hal ieu pisan anu janten dasar kakuatan dina enggoni ngambah hirup sareng kahirupan. Urang tetep kedah nutur kana jalur Rasul napa kelaratan mantena. Tecekap hiji muslim ngalaksanakeun hungkul mieling Maulid Nabi. Saupami teu disarengan ku padamelan anu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi. Allah ngadawuh, Lakod kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanah. Hartosna rerencangan geus aya kangge aranjeun ti Rasulullah contoh atau suri tuladan anu hade. Ku kituna hayu urang sami-sami dina enggoning ngarepkeun kariduan Allah Subhanahu wa taala sareng syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bae sapapaosna urang dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan tur ngahontal kabagjaan dunia sareng akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.